parah nih. Guru, Iya muridku, kenapa melamun? biasa muridku. Guru lagi butuh uang. Adakah duit yang nyelangan kak guru? Tapi balikin deh guru. Pastilah, tenang pasti dibalikin. Nanti sama bunga-bunganya, ya. Kurang muridku, kurang. Satu lagi, Sudah guru, habis ini guru. ya. Nanti guru pulangin ya. Guru mau main dulu ya. Ini uangnya buat biasa resiko dapur ya. Ya. Thank you muridku. Baiklah guru. Guru pergi dulu ya. Duh, aing nelfon si Bebek ya. Katanya mau jalan-jalan. Halo? Halo, sayang. Gimana? Jadi enggak? Oh, nggak jadi, maaf ya. Oh, Mau main sama temen. ya tuh. Ya, kapan-kapan aja. Oh, ya sok. Assalamualaikum. Salam. Anjing gagal ya mah. Neng, AA, ayo ayo. kemana? Jalan, makan-makan. Oh, ayo. Ayo. Hah? Guru, apa maksudnya kamu bawa pacar saya? Tidak muridku. Saya hanya pinjam sebentar bebekmu ya. Nanti saya kembalikan. Aduh, sudah uangku yang kau pinjam sekarang bebekku kau bawa, guru. Tenang, nanti saya kembalikan pacarmu sama uang-uangmu ya. Bye. Sungguh guru yang sangat kejam. Sal, aing kamari teh mana timbul sepatu teh sabaraha ket? 300.000 cup, ek naon gitu. Aing kabita euy Sal, lamun aing meuli geus boga duit di mana eta meulina Sal? Mun ek meuli mah tina akun TikTok na WS cup, aya di dinya. Oh, anu tuh sepatuna. Heeh. Aing hayang meuli euy. Boga kitu duitna sia. Heuh pogo eta aing teh boga duitna euy. Duh, kumaha nya aing? Sudah teu boga duit hayang meuli kumaha sih mah mau bisa nganjuk. Sal, aing boga ide, anteun yap aing. Anter ka mana ket? Geus siap ieu jeung aing anteur aing ke head. Yap. Naik ka mana ieu teh? Geus gandeng ulah ibur ke head geus siap tuturkeun we aing atuh. Siapa cicing we ulah ibur. Tapi mah kalai ka imah mana naik naon? Geus siap loba ibur sa teh, bosan ngomong. Ih, sia masih bener. Heuh, iya cici ulah ibur. Misal ieu. Iya kumaha? Heuh, wat tulungan aing pangewakeun. Nah, ditewak. Naik di kumaha cup? Ih, sia mah. Pugu aing teh yang sepatu ked, aing teh boga duit. Nah, iya yang mana gitu cup? Bapak aing ked gandeng sia ulah tadi ngomong teh ked kuat pangewakeun aing. Nu bapak mana? Heuh, kuat. Gandeng, Namualna naon gitu? gandeng cai cici goblok. Kuat tewak. Mana? Mual kuat. Tewak. Oh, bapak mana ya cup? Heuh, gandeng sia na goblok ulah sok loba cungur. Bisi gandeng nyieun goblok. Moal dak teu peureum di imah. Asal ulah gandeng. Ah, aing embung cup teh sapilu-pilu aing nya. Bisi ayam kayak aing dicarekan. Moal gandeng ked asal sia ulah gandeng. Tusuk atuh guru. Aku gawe naon? Wah, hayam aing dibawa ditetewak dibawa ke mana? Ih, henteu Pak. Ieu si Isal, ek meuli ayam. Ek meuli cenah. Kan jadi ka aing cup. Gandeng Sal. Gandeng ked. Naik milih di mana sal kitu maneh? Hayamna. Sok Sal, mana ek milih anu mana ked? Da alus mah ayam lagi. Ek meuli yo. Kana mang milih heula. Ayo ieu Sal. Halus gitu. Alus salima alus. Sok sal eta masa kumaha wae lah maneh eta naik wani maneh 150 heug kurang dijual. 150. 100 atuh mang 100. Heuh teu bae atuh lah ka maneh mah 100 ge kajen teuing aing butuh duit euy. Heeh, mang. Sok sama nek nu mana? Ek nu eta. Alus cenah eta teh. Ayana ked. Geus atuh nu ieu ya. Nu ieu we mang. Alus sih Sal. Halus. Sabaraha 100 mang?
Nuhunnya sal, gue kemarin dibawa ke mana tek dijual deh tek di. Iya. Siap. Banyak. Nuhunnya mang. Oh. Nasi kos nu edan kunyuk. Atuh wayahna ke headset teh daripada ke aing kapanggil dipecatin kakak goblok. Sia mah. Aing teh kurang karu ujug-ujug meuli hayam. Atuh mah tadi langsung aing teh mau kapanggihun ke. Udah hayamna ibur anjing. Parah sih anjing. Kok wayahna we. Aing kudu meuli hayam teh kurang karu. Heuh kata aing daripada dipecatin kakak goblok ke aing kapanggihun ku bapak aing rek mau hayam. Iya nya duit segitu-gituna. Kok wayahna we atuh geus we jual deui atuh ka batur. Payuk itu ya cepet. Nyao. Sia dong kunyuk. Kunyuk teh. Kumaha deui atuh Kurang karu aing murah. duit segitu-gituna. Geus atuh bayap. Jual atuh ka batur. Sia dong sok. Kunyuk teh. Semangat goblok. Wah, kudu lila aing ngusut kieu mah. Berarti mah bebeunangan we aing ieu mah. Menang loba. Acan sal, kakak lagi ngusup. Nah loba lauk naon cuk. Pada cok indung manusia unggal balik usup teh sok menang we loba cenah. Jih, loba salauk mah di dieu mah. Ngeres. Pokona mamun hayang menang sakojam mah babarieun di dieu mah. Oh, sok atuh cuk aing ningalikeun lah. Sal, nama waka indit. Aing mana tadi reka mana? Ka warung kita ku indung urang. Tuh atuh geus we indit salila. Mumpung aing nempokeun heula usup ieu resep meureun euy. Yeuh sal, aing Bebeunangan we mah. didempokeun ku batur mah esok tara meunang. Hah? Tara meunang. Nah, mau geuning. Cobaan angkat atuh cuk upana bisi beak. Lah embung ah. Engke wae. Nah, angke wae. Tuh geus teh usik-usik acan beak meureun upana angkat. Lah, engkeun heula sal. Acan anu nyorang teh diginan. Geus indit we heula atuh sal. Aing didempokeun masuk tara meunang. Cuk nyorong cuk. Aduh, kelakan orang si goblok. Nah, ieu kan urang ka mana cuk? Ka mana kan urang cuk? Ieu. Ieu. Nah, kumaha isi ya ieu? Nah, Aisyah nanaonan ke di kana balong. Hah? Ih. Kali ini rahasia. Palingan ecuk minum sia sup main musep di solokan teh sok mana gara dia bari loba. Iya we merenya. Sal, bayana sarua ibu ka sasal. Rahasiakeun nya. Bayana aing ka maneh sal. Wah, iya ucup. Letik-letik geus wani babarogkeun balong batur. Ku aing bejakeun sakeun ka desa. Sal, ulah wayana sal dibeja ka desa sal. Kalau dibawa ka desa sal wayana aduh aing mah sal. Wayana sal, aduh ya aing teh kahajab ieu mah sal. Jadi sakit ucup biar aku ujug-ujug damai. Atuh kudu kumaha aing sal. Aduh, Sok daripada ku aing bejakeun ka Pak RW diungkeun sia. ulah sal ieu, ulah. Wayana. Geus pokona sia takor nang sabaraha. Candi Bui meureun kieu teh. Sal ulah sal. Kalau dibejakeun sal rahasiakeun sal wayana. Sok atuh. Kumaha? Aduh anjing. Aing ditanya sakieu-kieuna sal. Nya sok daripada engke sia ieu ku aing dilaporkeun ka desa. Tuh atuh geus geus. Oke, di Bui sia. Geus ulah. Ih, ngabot 70.000. 70. Heeh. Oh, geus bae ieu lah. 70 ge. Yang dibejakeun nya ka ade. Parah sia kehen. Ih, penyangka aing mah. Anjing goblok. Penumpang datang aya si salah tuh tadi goblok ya. Anjing juga. Jadi aing tekor. Goblok. Apes ieu mah anjing ah.